kita gue tanya tadi kanan gue tidinya di orang ke kiri ngepush setelah orang farming kayaknya ada bapeta panggil ganti pas pada si Johnson gitu kirinya iya tak jangan aja narik kelas kadang buat terus kayak gituan puasa ha terus kan naon atuh lagi kagok kagok mulai sosial media terus digugulung teh mana sosial live na tuh kan zaman modern canggih elektronik game cing yo benak deh jeung kagak terbaksa terbakar warna sejagat raya dina danget ayeuna urang nek nyeun deui bruh ayeuna urang nek nyeun deui vlog bener sebenarnya oke nek kamu mulai dareun Sunda mun ayeuna katambahan deui jeung pangulinan Sundana nu baheula urang nyeun mobilan siap bener oke jadi naon lah terus sosial media tanya sosial live na beneran ayeuna mengpengker bulan puasa urang bari ngabuburit ka kebon yuk rep yo ngeus ya HP ku di Cita heuh kade tong leungit tangnya jual di balikeun Astor mahal cek Astor yuk aya ngahepek euy ya pasti ada tah ieu sia gambir talampik teh naon eta nu nyangket gitu ayo mangkrang lain itu teh naon eta teh halagan kieu teh juga pelak cengek biar loncat yang kacang panjang ya ya ngeunah ke keur saya sabar buka puasa tuh udah boga anak Kang pada nyunkeun jaat tah melihatnya di dinya pilihan lu dah cakang ge mah batur wios dipupu cenah kacang panjangna ya batur cakang dia mah ai jaat teh buah atau sayur? Hah? Jaat. asupna ting naon ting gambar Gambar kumaha? Gambar jaat gitu. Asal lieur. Cing aya mun di lembur baraya nu kieu teh naon? Tah pembentukan nu kieu teh tah. Amun di dieu mah ieu teh jaat. Nya mun di oseng ngeunah lah jeung saya sambal ngeunah kieu teh. Dijikeun yung osron teuing. Halo guys, di sini aku lagi ngalah solobong guys buat totorok-tokan. Terus tong po, tong hilap ya guys. Comment, like, and subscribe. Telur paling oke meureun ayeuna urang nyeun salah totorok-tokan pas di dia seletik mah ya sesuatu teh lah paling recommended video mah bisa make lilin teh mun penting namun penting bisa obor tawang kelapa gedang apa gedang di kumaha di minyak tanah ini minyak tanahan bisa di jen obor bisanya
Nah, jadinya model ieu meureun bray tah. Mana? Eta. Pura tadi pas pembuatanan detail dah ieu lumayan rada lila. Salah bahanna tadi can disiapkeun bener-bener yang ngamanfaatkeun nu aya. Nya hasilna ieu. Balapkeun no. Balapkeun yuk. Yuk. Oh, buatan didinya jeung buatan di dieu. Anu si Kiki. Kan dia ngajar gila ya. Buru. Nah, lur. Kulantaran ayeuna mah geus sore, rek menuju ka maghrib. Urang ayeuna urang ngalah benceuh sebenarnya, benceuh bisa terus nya neangan naon lah nu aya di sawah, di kebon. Nya meureunan ayeuna mah langsung we ka TKP. Cuy. Gas kuy. Angkat ka luhur. Bari balap oh. Ini ruksak Oke guys, sekarang kita mau review peletokan. Mana teh? Siap atau nanti? Siap, ini mah Kedengdeunya. tinggal. Oke, siap, lanjutkan terus. Guys. Kermejahna ya, urakeun euy. Mana? Ieu teh leang beletek pot ka meulistir kieu lur. Oke lah, next urang jieun konten ngureknya ya kermejahna pisan teu leang belut. Loba pisan euy. Kayak bari di bejaan lah tutorial nyeun urekna. Jadi entong ngandalkeun sagala meuli lah ke kurang di bejaan cara nyeun urek, oke? Ieu mah keur mareujeuhna euy. Tanda-tanda kehidupan. Bohong. Aya tadi Nah, si Bajo. asli demi Allah. Nah, weddingnya sok atur. Ada jero ini di mah. Iya, goblok. Menang Rur euy, hiji euy, tak hiji euy. Dia aya ka Bandung bebas ya. Biasana euy, kade. Tahu di mana ieu? Ya bener. Ikan dia mah. Ya. Benang no. Benang euy. Yang dilur. Enggak cukup. Baiklah, dari kepalitan lah. A few moments later. Nah, ini kira ya orang semat tuh. Jembatan kumaha? Cing udah kora apa semat? Tah, ya cincau men. Cenek orang nyen cincau lah. Siap. Nah, iya kan daun eri bisa dijen semat. Ngalana tong iya cuma lah. Daun talas bisa. Halus make ke mepes bisa sebenarnya daun halus. Nah, bumbu-bumbu. Nah, ieu tungtungna talikeun.
Jadi keur ngaganya tanah Ya guys, jasa marah lain guys. Lain Lain, kita yuk. mah. Sok deh tuh hiji heula laukna. Lain Itu dikumakeun ieu teh. Hah? Itu dikumakeun. Mana hayangna kumaha rek dibakar digoreng. Kumaha lur? Bakar atau goreng? Bakar. Nah. Bakar bae lah jeung geus we kieu lah. Bakar 2. Goreng. Pais 2 heuh. Urang pais mah berarti ke urang ngala aya ieu nan Surawung. Terus kayaknya koneng. Terus cengek, terus nyuyah pecin lah ka itu. Bakar mah paling ke berenang balur untuk Surawung no ngeunah, bener. nya keur mepes ke seungitnya. Jeung alah eta men. Naon? Keur ngosengna ke keur buka ngeunah. Genyer. Teh, kumaha? Teh jarang. Di. Jarang. Pakai kecepatan. Ini nyapan laut Bintang ngeluan Ngeunah nu kieu no. Mana? Jadi dia orang oseng sangu. Ayo ngeunah cenah guys, nu kieu teh apa? Cik asana man. Asal segala teh. Asaan we pasah heula teh nya. Oh. One hour later. Selur. Maksud aing ke sosial life teh kieu nya. Sok mun maneh teh tadi misalnya terus ngulung sosial media. Maka menang mah kaneun kieu. Beri panon. Maneh melak teh ngarubah melak teh nu kieu. Tapi bisa ngalah bisa nahakan nya. Bener. Tah, ieu hasil alam teh men. Nya, ayeuna bebenangan naon wae. Kita naon teh ngaranna teh? Genyer. Genjer guys. Genyer. Ayo genjer. So, ieu jaat ieu. Tah. Ieu jaat oge nya bisa jajadian itu teh. Jadian. Masa melak. Teu. Tapi bisa nya ayeuna ngalah. Bisa ngasaan nya. Iya. Tah, lauk mah ieu mah nya bisi aya nu nyangkana ngayang-ngayang misalnya eta mah meuli tawa kumaha. Sing sumpahna oge nya tadi misalnya dia nya ieu mah ting dibawa ke mana menang milik kemarin nya. Aya papalidan emang gigireuna aya balong euy ngan da anu ngaranna misalnya geus lain di tempat namanya kalau di balong mah anu umumnya. Da ieu mah nya urang menang milik. Nya yang menang leuwihna lah. Ke kebon gitu, ulin. Oke lah, berenang ayeuna mah geus jam sabaraha ieu kira-kira? Jam 4:04. Jam 4:04 geus urang olah ayeuna bari ngalah bungguna di jalan. Urang olah di mah bari nungguan bedug geus, bari buka bareng. Yuk, mantap sih yang bari ngaliwat. Yuk, siap. Cus. Abrai, perantaran nama geus sore heuh, geus jam sore setengah genep. Namun yen hawu mah kaburu heuh. Paling yang geus make kompor kojo aing ya. Gancang. Karena mah urang masak kebut lah, tadi bebenangan di kebon. Dia orangnya maran heula lauk.
paling nyiapkeun eta keur bumbu ieu na atuh da di bumbuan mah anger teu ngeunah nya. Osengnya hungkul. Lauk kurang samara rujak. Mantap sekali, mantap. Bismillah. Ada ya kompor ya banyak. Oke guys, siap-siap guys. Kompor atau kompor ngebut men. Legend. Paling sama raker ganja mah iya bawang terus cengek ya terus kayak diuyahan pacinan yang mana dioseng-oseng gitulah Ditumis, ditumis lah. Alhamdulillah Ada nya sarasa tadi ya teh. Ya berkahna oleh nya kebon montung aya Kang Nano coba main game terus. Santai mah tadi carekan usaha si mama itu. saha mamah teh ngaranna Lauren Babik. Cepat guys, sudah malam guys. Nah, iya. Mana tinggal masak naon no? Nah, Sambal cenah. sambal jeung samara eta euy. Cang. Samara lauk. Hujan guys. Hujan guys. Mau bisa di dia aja ya. Dahara. Oke di imah mah gitu yuk. Pada sama cuaca di luar teh guys, Hujan kieu ngeunaheun guys. lain namun hujan gitu. Jadi di luar prediksi bayarannya kakek alhamdulillah.
guys. Yeah, boy.